Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gitu ya buat fans anjir bukan fans itu orang tuh. Oke, di konten kali ini Aji berada di suatu sawah dan ada balongnya pula, dan di sini itu lagi mau ngebedahkeun balong gitu nya, ngebedahkeun balong. Tuh balongnya iya tuh. Bisa kalian lihat tah tuh. Panjang tuh balongnya. Oh, ini ngebedahkeun balong gitu nya. Nu hayang lauk ka dieu tapi da di-upload da eta nya. Di-upload da geus, ngalaukna geus nya. Udah mulai upload ayeuna nya langsung. Oh, di dieu tuh. Coyna kasawahkeun anjir, upload gelang pagi-pagi. Kopi. Tah. Teu maka buku euy. Oh, ke sawah, bari ngopo ke sawah. Kecemplung di HP orang. Tuh. Tuh. Mana? Oh, tah. Jair gen aya tah. Oh, balongna ieu teh disaatkeun, dialalaukna kitu nya diganti ku nu leutik kitu nya. Da ulah geureudeut geus baradag jadi geus waktuna panen kitu nya. Geus aya genep bulan teh leuwih tah genep bulan gini. Untuk 1 tahun. Ang aya 1 tahun eueuh ang. Genep bulan. Genep bulan tuh. Tuh ayeuna geus majeunna di panen nya sugan loba nya panenna. Baheula mah lalitik melakan sakitu kieu ayeuna baradag nya, mudah-mudahan sip. Oke, langsung gitu ya kita gejebur maka sayur maka naon suang langsung dialawai gitu nya, tong loba ting bicara. Nah di dieu teh di deket balong teh indahnya suasanana teh kelanya ulah ka rapi. Tuh aya sawah, pesawahan biasa, tak baheula urang di dieu konten tah. Di pesawahan tuh, aduh mantap tuh. Tengah kalapa isu keneh moyan siga bule pan orang moyan anjir panas. Mantap tuh. Tuh enak menikmati alam pagi gitu ya, bari ngebedahkeun ya di kampung mapan balong naik harerang keneh tuh. Di sawah kita aya lauk kan, di urang tuh. Leutik. Oh, buat teman-teman sok geura ulin ka Aji geura soang diajakan ulin ka sawah gitu ya. Ka balong lah sang ulin we gitu nya. Mengisi waktu-waktu luang gitu nya. Tong loba teuing cicing di imah, tong loba teuing sare di imahnya bisi gelo. Urang stres cicing di imah mah. Jadi kudu loba ulin gitu nya. Oh, dia balongna lila kene saat nyaatkeun teh di jam 5 tadi teh nya. Oke, langsung aja kejebur ke balong gitu nya. Jangan lupa di follow dan di subscribe gitu ya. Oh, udah mulai surut airnya tuh. Tuh masih jam 7. Oke guys, nah teman-teman hampir udah 3 jam nih hampir surut, udah mulai surut airnya tuh. Cina udah mulai surut tuh, tinggal nunggu bentar lagi dah. Tuh si bapak udah siap angkat alah, gede kene ayah hiji tang kagok. Jadi enak ke saat pisan, jadi nunggu deh berapa menit lagi. Tunggu aja, kita langsung video selanjutnya. Cek aja. Oh. Tuh, dua hiji deui, Pak. Tuh, bedi itu tuh. Tuh. Tuh, Pak, tuh. Tah, Pak, tah. Tah dua. Tah, nu beureum deui tah, surunukan. Tah. Hah? Bae nu biasa kan tuh. Tuh. Tah, tuh. Itu tuh, tah eta kakadnya tah. Alah. Lauk kias. Lain mah. Hah? Eta hiji mah tuh gede tuh buntutna gede. Tuh, itu tuh nu bodas tuh.
tuh anu aya bodasan. Mun bela dia mah ya. Dirinya coba nak. Ya di dia ya. Ke dia. Oh. Ah. Oh. Kudang. Es. Oh, kagetku. Beres. Yo, ulah kalah udak-udak. Tah, patah. Sekarang udah selesai geus rapih tuh, udah kena bagian dahar. Oh, Pak dari lawa. Tuh, ulah murak lada-lada teuing. Lain lah sama. Cengeknya Wak lah. Cengek mah tambah. Oh, laukna. Aja kadang. Nah, daun. Kurang daun loba. Angkap, Nang. Tuh. Ayo cepat tahu. Tuh, cukup. Apa ke Teng? Teng. Yo. Ta bonja. Ta bonja ta. Ta. Oh. Mantap. Oh, turun deui lauk, kita turun deui lauk. Kalau nggak pakai sayur masuk eta, Hmm. ciri butik tanakan ke mau bisa lepas ke dieu. Nah, cokot cairna. Cokot sayurna gitu. Turun lah sabaraha hiji geus nginit. Hanap cangtang, paer kan. Wah, eureun, pada dek. Ai saat bea ke Jona. Dek eureun heula dek, ngasulaukeun deui kita. Ada bedog salah nenden, podoy nenden. Dipaleyak. Eureun heula dia ya. Tadi teh gelasnya di mana tuh? Ini ke mama tuh. Kasih buku sejarah tadi lagi. Tuang. Enggak, buat ya mam ya. Boleh ya. Ya samuna. Angkap ah. Teh. Ya, kok. Sok nang.